Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng. Hanca dongeng para mitra namung ayeuna bade ngaguar carios enggal. Sabada kamari Mang Jaya namatkeun dongeng, ayeuna bade ngaguar carios enggal nyaeta hiji dongeng karangan Koswara. Judulna para mitra Duriat Kabawa Ajal. Doh ieu mah bring parawargi sadaya Duriat Kabawa Ajal. Tos kagamar we nya aya ajal-ajal kitu aya duriat-duriat kitu parawargi sadaya. Tos kagamarnya ieu dongeng judulna Duriat Kabawa Ajal kalangan Koswara. Mangga para mitra dina bagian kahiji. Parawargi kaum dangu. Dongeng urang mitembean ku kaayan manuk-manuk nu recet di sarada, patema lanjeng pada baturna. Langit lenglang taya angiling-aling, ugur mega ipis ting surungkui kawasilih udag. Panon poe keur meujeuhna mancaran cahayana gilang gumiwang, hurung ngageburnya angan salam dunya nu pinuh ku cocoba jeung gogoda rencana. Ai panon poe mancaran teh tengah dinten. Sapasang rumaja nuker kalebu di sagara cinta. Mangsa tengah poe harita keur paduduaan silih simbeuh ku kadeudeuk. Silih patri ku kaasih dariuk luhur saung rangon tenang tumanina. Puguh duaannya di kebon jauh ti lemur sedengkeun pare di huma keur sedeng beuka. Ngampar di eta kebon anu legana keur satungtung deuleu ceuk paribasana. Duh. Wah, suara mitra sadayanya. Di saung rangon di huma kitu deh paduduaan sugan mah bari jeung eta tah ieu sora suling ngagelik teh para mitra kitu. Sugan matakna mulalang mulangkeun paninengan para wargi mangga. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Atuh salajengna para wargi sadaya. Si Wanoja keur ngagolerin lahunan si Jajaka sedengkeun si Jajaka taya reureuna. Musa panbuk nyimojang di barungku kanyaah taya wates wanengeuna. Kaasih estu taya leungitna asih nu abadi cenah kasebatna ge asih nu taya tungtungna. Najan nya maranehna geus lila aya di dinya, geus lila paduduaan di saung rangon. Harita teh para mitra. Tapi bangun anu betah hoream ingkah, sungkan mun kudu miang, sedih mun kudu indi. Angin tiis ngadalingding nebakana waruga eta sapasang rumaja. Estu karasana tiis nyecep tembus kana sumsum kana balung, sumaramah kana tungtung pangrasa. Dina lolong kerang angin anu ngahilibir ngagalindang nyimojang kedal carita. Sorana wubuh halimpu dibarungku semu anu ogo kasang panutan pokna teh. Kang Sukma? Walon si Jajaka anu ngaran Sukma bari neuteub kana beungeut si Wanoja. Ebreh si Wanoja oge keur seukeut neuteub soca anu herangakeun celang estu pinuh ku harpan. Belenye harita imut kareueut naker. Liweina lambal nyimojang, hapunten. Liweina lambay nyimojang.
matak ngahudang rasa, matak betahnya ningali, malah eta lambai kucep Sukma para mitra sadaya. Diteuteub, wah sigana teh para wargi sadaya moal sigana teh moal bosen ngeuteub lambai anu geulis semu galing cek paribasana. Para mitra anu mulia harita para wargi sadaya atuh Yanti nyarita, betah Kang hirup di alam dunia? Yuh kantenan we atuh bager. Salami gedegeun akang aya salira najan umur ratusan tahun moal aya bosen. Laras? Wah kitu laras sagala yan. Saperos anu ngetes ka akangnya. Cek si Jajaka nu ngaran Sukma nyarita di barungku kabagjaan nu taya hinggana. Nepi ka manehna ngahehe ngarasa kayungyun ongkoh ku kecapan nu jadi panutan. Dinten kamari abdi kaluar sakola Kang. Rengse badak 3 tahun sakola di SLA kantun ngantos panggilan kanggo didamel. Janten bade damel. Mung sateu acana abdi padamelan kahoyong teh urang nikah heula supados tenang sareng supados jongjon we Kang Sukma. Palai sareng sakitu nikah teh yan. Sukma ngajugjugan tungtung hate Nyi Mojang. Api-api tumanya kitu atawa nu jentre makawas nu hayang leuwih yakin kana kaayaan nu sanyana nu jadi panutanana. Nyi Mojang nu ngaran tetela Nyi Yanti atawa lengkepna Yantini ngadila kasih Jajaka nu ngaran Sukma panutan hatena baripokna. Ari engkang nya sareng engkang da panutan abdi mah engkang. Leres. Ari engkang nya leres atuh Kang. Istri mah Kang di mana tos micinta ka saurang pamegat. Tara lancalinci luncat mulang, tara ingkar tina tali gadang, tara aya istri nu elodan, taya aya istri nu resep ngabagi kacinta ka pameget lian salian ti ka panutanana. Upami aya oge nu kitu, ciciren eta istri teh parantos lali kana kodrat ka istrianana. Yanti panutan akang nu bager. Jungjunan akang nu matak pikayungyun. Lajeng naon deui Kang? Yanti ngarai ngarenyu nu geulis nu manis nu satia nu salirana jangkung alit. Naon deui Kang? Yanti ngaheureuyan ka Sukma resep sigana ngadenge kekecapan Sukma mangsa harita nu tuhu kana piwuruk sepuh nu pinter nu rapekan nu sagala-galana we engkang bagja wireh diri engkang nu nemraka ayan waluran sepi harti tunang kaboga dipicinta ku salira estu lir bumi sareng langit ka ayan urang. Salira mah putra juragan dulah sareng ibu Mimi. Jalmi pangjugalana dibabakan peundeui. Jalmi nu pada ngahormat beunghar reaketan-reaketon. Estu pada mika ajrih pada ngajenan. Sedeng engkang jauh tanah ka langit li ibarat piit ngeudek-eudek pasir jog-jog neuri buah loan. Cecenet mane kiara. Mun dibandingkeun antara akang sareng Nyai. Bumi Nyai mah gedong si gerong ngajengleng 4 tingkat. Serang lega aya di mana-mana, kebon oge lega. Aya di mana-mana, kebon-kebon teh sedeng kaayan akang. Akang mah harita Sukma ngarahuh lambat naker semu anu seunggah, panuteupna manco kanu jauhna. Kebat ka kalireun eta pasir labas tepi ka hieumna pasir nu aya kalireun eta kebon. Para mitra sadaya harita teh ceuleuy bangun nu jararauh paninengan. Garayam leungeun Nyi Mojang ngagarayam ngaragamang kana tak-tak Sukma geus kitu teu asa-asa deui celengok ngantelkeun lambai kana pipi Sukma. Duanana peureum sakedapan ngarasakeun hiji kanikmatan nu karanapan ku maranehanana harita. Red Sukma ka Nyi Mojang nu jadi buah hate. Belenyeh Nyi Mojang imut ngageleunyu. Imut anu tembus kana tungtung kalbu parat kana tungtung pangrasa. Akang seunggah ku kajantenan nu tacan karanapan. Yan ngimutkeun engkang mah batan sakieu estu lain babad lain pacing lain campaka kuduna tebih tanah sareng langit upami dibandingkeun sareng kaayan Yanti puputon kemang kadaton panyilikan Kang Sukma setiap waktu. Kan panutan Yanti kumaha bageun si yakin atuh Kang kana kacinta abdi gemleng moal oleng najan katebak angin topan taliwawang sing percanten kacinta abdi mung kanggo akang ka asia abdi mung kanggo engkang taya di pamegat nu kaimpleng bakal tiasa ngabanjur ieu waruga jeung hate ku cai ka asih iwati salira akang Kang Sukma. Yanti para mitra sadaya harita teh
Para mitra sadaya ngadeketan Sukma kaang rambut anu geulis semu seungit ngadalingding, angin-anginan estu matak seger nakeran. Anyar dikrimat permitra. Anyar dikrimat, anyar kuramas, anyar dikrimat para mitra lah. Jantan hama ye nanti seungit kan kaang sina angin-anginan. Aduh, ieu mah daid. Ait serius mah didramatisir para wargi. Ai dongeng mah didramatisir atuh. Mangga urang teraskeun. Akang percanten bageur, margi karaos ku akang sabada urang tilu taun hubungan. Bari teu kauninga ku tuang rama kalih tuang ibu tetep langgeng abadi. Kahoyong mah dugi kajaga, harpan mah dugi ka bale nyungcung. Lajeng dugi ka nini aki, lajeng dugi ka nyawa nu misahkeun mung karisi mah ayayan. Risi harpan teu kalaksanakeun rempan cinta teh preuntas di tengah jalan. Nah make nyarios kitu Kang. Kasawang ku engkang. Tuang rama tangtos bakal bendu, tangtos bakal ewed manah seug saupami uningangeun kana kaayaan urang duaan. Malah sanaos hawar-hawar akang terang, wireh salira parantos bira rancang pikeun ditikahkeun kanu sanes. Eta margina nu mawi engkang sering gegebegan, sering ngahuleng. Nyimpleng kanu tacan karandapan ya. Lah seueur emutan Kang. Tak kumaha tuyan, moal engkang kedah ngantep salira nikah kanu lian. Sakitun bade nikah sareng anu sanes teh Kang. Sanes kumaha abdi mah moal kersa ditikahkeun ku nu sanes, salianti ka salira engkang mah. Mung Kang nyalira panutan abdi lahir batin teh Kang. Janten pamaksadan, pameget nu mika pale ka Yanti ditolak ku Yantinya. Abdi mah tos nyanggem ka apa, abdi mah alim ditikahkeun ka Kang Buldan. Sanos leres Kang Buldan masih keneh wargi, masih keneh baraya landes, bari kaayaan kaya, kagungan mobil sagala da abdi mah alim. Kitu sangam abdi harita ka apa kalih ka ibu oge Kang. Tangtos tuang rama kalih tuang ibu bendu ka salira Yanti. Ah, henteu Kang mung aranjeunna naroskeun kieu ka abdi. Naroskeun kumaha? Sukma ngarasa panasaran. Hayang geura nyaho kana nanyakeun naon ibu ramana Neng Yanti teh. Nah hidup teges boga kabogoh gitu saur aranjeunna teh. Sangem abdi teh parantos. Lajeng kumaha? Sukma beuki tambah ngarasa panasaran. Paneutupna nancem ka Nyi Yanti nu dangah dina lahunanana. Aranjeunna naroskeun, nasaha kabogoh Nyai teh cenah kitu. Sangem abdi teh moal bakal disangemkeun saha-sahana. Kege tangtos bakal sumping ka dieu kitu sangem abdi teh Kang. Bagja wireh salira mungka engkang nyaranekeun ka asih sareng ka cinta. Tos kantenan kieu mah engkang bakal nepangan tuang rama, bakal nyuhunkeun diri Yanti. Bagja panginten yan. Seug saupami urang parantos laksana laki rabi, ngagayuh sagara rumah tangga bari silih pika cinta. Cinta nu tan wates wangenan, cinta nu suci, cinta nu agung, cinta nu urang duaan. Kang ayeuna abdi tos teu sakola. Ku kituna enggal abdi geura puguhkeun, geura suhunkeun ka apa kalih ka ibu. Sing percanten ibu kali apa moal naon-naon, malihan mah rupina bakal bingaheun nu aya. Saha atuh Kang nu teu bingah putrana aya nu miharep bakal ditikah ku jajakan nu micintana. Nu mawi apa kali ibu kadiekeun sering naroskeun ka abdi, kadienakeun mah. Iraha kabogoh Yanti teh kadieuna cenah kitu. Ibu mah geus teu sabar yang geura boga incu. Apa mah geus teu sabar yang geura ningali Nyai cenah. Rendengan boga salaki. Engke ku apa bakal dipanggieunkeun imah, engke ku ibu bakal disenangkeun. Da anak apa jeung ibu teh teu dua teu opat ngan Nyai saurang. Teu dua teu tilu cenah paramitra. Kitu Kang saur aranjeunna teh. Paroma Nyi Yanti bear marahmai pinuh ku kasugemaan, pinuh ku pangharepan endah. Para mitra sadaya mun boga anak hiji nyebutna teh paribasana teu dua teu tilu kitu para mitra, teu dua teu opat henteu, teu dua teu lima henteu, tapi teu dua teu tilu. Jadi boga anak ngan hiji-hijina anak semate wayang. Anek semate wayang para mitra urang Jakarta mah. Anek semate wayang kitu. Aduh, mangga ngaso heula para mitra ngaso.
Para mitra sadaya najan nempo nu jadi panutan semunu bunga para wargi sadaya. Paromana marahmai ari Sukma makalah siga nu alung. Kawas parna aya nu dipikiran puguh we ngarasa heran keur Yanti mah. Kunaon geuning engkang mah sapros nu bingung. Sok sieun sepuh Yanti teu nampi kana panglamar engkang. Sieun kasedih nu kapanggih larawirang nu kasorang yan. Sieun percanten Kang. Ibu sareng apa mah bager piraku nolak kana kacinta engkang. Da aranjeun ge uningangeun abdi poharami cintana ka engkang. Nuhun pami kitu mah tangtos ku engkang disanggemkeun ka Abah. Engke panginten akang sareng Abah nepangan ka bumi Yanti. Hatur nuhun Kang. Yan. Jep sapasang rumaja keur silih pika cinta teh para mitra jempe. Teu kadenge sorana. Duanana harita keur silih tamplokeun rasa kaasih nu leuwih jero. Malah jero pisan iwati amekan nu kaluar tina waruga sewang-sewangan. Harita para mitra sadaya. Manehanana para wargi sadaya memang keur dina kaayaan bunga nu taya papadana. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Manuk piit nu euteup hareupeun saung rangon ngan sakedeung euteupna saterusna geleber hiber deui. Kawas teu wasa nempo jeung nyaksian naon nu dipilampah ku sapasang insan. Harita para mitra nu keur dina kaayaan bagja bunga luar biasa bungahna. Hotel atuh para mitra silih toel ceuk paribasana. Silih kiceupan silih imutan. Jongjon kaayaan Sukma jeung Neng Yanti harita. Bari rarasaana mah daya nu nyanyahoankeun. Rarasaana mah eueuh jalma di eta kebon. Padahal sanyana ti tatali aya nu nempokeun ti kaangangan. Tengah hajang ngintip harita teh, tengah haja hayang lalajo ngan ku kabeneran, manehna datang kadinya kasampa katempo. Di luhur saung rangon Yanti jeung Sukma harita teh para mitra sadaya. Bakat ku jongjon lalajo eta kajadian, sirem nu nyocok kana sukuna reungit nu pasuli berengge teu dirasa, nyempod we nyumput harita dina rumpun saliara. Ngan barang lila-lila mah para wargi bet asa boga dosa. Beteu wasa nempokeun kajadian saperti harita nu katempo ku manehna. Tungtungna lalaunan eta jalma kaluar ti jero rungkun, terus nguliwad ka beulah kulon geuk diu kana peun tangkal buah. Kop nyokot dompet wadah bako jeung daun kawung. Harita keneh nyieun ududeun sut disunut pelenyun udud. Haseupna nyerebung ka luhur bangun pohara nikmatna. Nikmat ngarasakeun bangetna bako. Nikmat diukna luhur batu lempar. Bari diiuhan kudahan tangkal buah nu ngaroyom. Oge nikmat ngararasakeun tiisna angin nu ngadalingding. Nebak kana waruga nu uskeun kesang nu maseuhan awakna. Sahanteuna ti imah dununganana nepi ka kebon teh rada jauh, aya 6 kilometerna. Waduh, disangka jeung Yanti aing. Ning Yanti nepi ka kituna bakat ku alim papisah jeung Cep Sukma. Bener cekolot kalau cinta sudah melekat tai kotok rasa coklat. Disangka euy. Jajakan nu dipicin aku ning Yanti geuning Cep Sukma putah Badira. Cek eta jalma nyarita sorangan lalaunan. Bari ngarasakeun para mitrana nikmat udud, manehna ngupat kaayaan anak dununganana nu masih keneh aya di luhur saung rangon paduduaan jeung Sukma. Aduh. Heueuh abong cinta sajati aing. Tidak mengenal harta kekayaan, tidak mengenal si kaya atau si miskin. Ngan eta we, betul sieun nyalahan we aing mah di akhir. Sieun juragan pamegat kali juragan istri teu satujuan Sukma jadi papacangan ning Yanti. Woi, aing karunya teuing we. Bisa hancur berantakan atuh pameh kitu mah leuh. Kusaha dunya dipecahkeun anak lah. Ku aing we si emet gitu. Pantes ngomong sangeunahna bari kekecapan oge loba pikasirieun. Para mitra anu mulia, mun aya nu ngabandungan teh mah lantaran manehna teh kaasup jalma tukang heureuy, tukang lohong, geus heubeul manehna ngabadega di Juragan Dula. Di mangsa Neng Yanti umur 3 tahun tug nepi ka ayeuna. Neng Yanti umur 20 tahun. Manehna masih keneh marengan Juragan Dula, puguh we kapake. Najan resep heureuy kana pagawean mah singernaker. Aduh aing mah. Padahal mah kapalai Juragan Dula sareng Ibu Mimi. Neng Yanti teh nikah ka Cep Wuldan. Heueuh Cep Wuldan anu di Bandung teh Bumina. Wah eta mah jalma beulat beung hara atuh cenah bejana. Kakayaanna ge buru di juru buru di panto ngalahin di tengah imah cen kitu.
loba itu dan ininya cenah, tapi abong cinta saya aduh. Sejuta nikmatnya. Aduh. Cinta sejuta nikmatnya. Aduh. Cinta yang tulus dan murni takkan luntur dan laas oleh tukang karbit. Aduh. Dan nyawa aja. Nyaan aduh. Kasa pokoknya mah tidak akan laas oleh tukang las karbit juga. Pokoknya mah demikianlah kira-kira. Ai para pendengar tuh kaum dangu kumaha kinten-kintennya aduh setuju sama pendapat Mang Emet ya. Anu kali ka cita hebringna. Lamun setuju teh mah alah hebring we meureun. Serengeh manehna seuri sorangan. Cacakan mun aya nu nempokeun teh mah abong, mun eueuh anu nyangka jelema. Jelema siwah para mitra sadaya. Tangtu bakal nyangka jalma kurang saeunan meureun. Mang Emet, Neng Yanti pohara ngagebegna barang manehna jeung Sukma rek balik. Didinya kapanggih aya badega dununganana keur diuk bari ngelepus udun. Komo para mitra Sukma mah kareuwasna leuwih-leuwih ti Yanti. Manehna lila ngajanteng tukangeun Yanti bari teu puguh rarasaan. Naon anu jadi reuwas pikeun manehna sahanteuna. Manehna para mitra sadaya tadi geus sosonoan jeung Neng Yanti. Atuh para mitra padekeut ngobrol paduduaan bari pacenta-centa silih toel, silih ebrehkeun ka bunga. Atuh silih kelet para mitra sedeng hal eta teh lamun seug dicaritakeun ka nu jadi kolotna Yanti nyaeta ku Mang Emet geus pasti manehna meureunna basti diwahah lantaran cenah bejana Yanti terek dikabar rek dikawinkeun ka Cep Buldan. Sok sanajan nya Yanti na makmungeun dikawinkeun tapi boa kolotna mah doaeun. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra sadaya, ari Mang Emet nu tadina reuwas ngadenge ujug-ujug aya sora gigireunana. Tapi ayeuna sanggeus sidik saha-saha nama teu burung nyerengeh seuri. Aduh. Mana teh sanes neng. Aya geuning sering Cep Sukma, jamang Cep. Mun Mang alhamdulillah sae. Mang sareng saha ka dieu? Sukma males nanya. Numawi Mang Cep nyalira kitu. Teu nu ngarencangan Mang mah sini. Cieu we cing mimiosan teh nyalira we kitu lah. Ya kita direncangan kulisan isi sok itulah Mang mah. Eta sok aya penyakit cuy. Tos lami di dieu Mang. Aduh numawi lumayan ini. Nya kirang langkung mah kita begini. Nya gitulah siapa ngajuan mah gitu. Nuju naon gitu.
Numawi nuju silpi kacit silpi kacinta euy. Aduh numawi jadi mang teh nuju ieu sih. Mang tong ka mana wae nyarios teh. Bit nuju ngantosan nyen. Bade disampeurkeun ka saung rangon teh wegah mang teh. Aduh gitu ada risin gitu, ada rismin. Nah gitu. Bilih gamah we bilih ngaganggu kitu lah. Punten nyen lah tengah haja ningalikeun semua. Numawi mang teh bali nyakeun teh ada rismin gitu teh. Tong ararismin ararisin meureun. Tos mang rai beungeut neng Yanti beureum ngarasa era ku ayeuna kalakuan manehna bieu jeung Sukma. Kanyataanna geuning katempoeun ku Mang Emed. Luk Yanti tungku teu lila teu nyarita naon-naon. Sukma nyampeurkeun ka hareupok tumanya ka Mang Emed. Mang teh dipewarang ku Juragan Dula. Numawi encep tuh punten encep lah manawi teh. Da teu aya encep sareng neng dugi ka Mang teh eta we gitu sun. Tos Mang teh kada diteraskeun mung panuhun ti abdi. Naon nu katingalina mah ulah disaurkeunnya ka Juragan Dula sareng ka ibuna nya. Aduh muhun nya dulu. Tenang we sun. Nah Mang ulah diwartoskeun ka apa kali ka ibunya. Bili bendu bili nyusilan ka abdi nya Mang nya. Berbaya cipanoneng Yanti merbaya masihan pipi nu lemet jeung lemes. Kasawang mun Mang Emed ngabejakeun kajadian bieu ka inung bapana. Boa manehna bakal diusir nya. Lantaran naon para mitra sadaya anu bieu dipilampah ku manehna heureuy jeung anu ngaran Sukma teh dipahing pisan kudu jadi kolotna. Memang para wargi sadaya. Para wargi anu mulya anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ka aya ngarasa watir oge nyaksian ka aya neng Yanti harita. Oge ngarasa teu tega deui keur Mang Emed ngadenge kekecapan Sukma nu merdih ka dirina sangkan teu ngabejakeun kajadian poe ieu nu kasaksi ku panonna pribadi. Jabati kitu Mang Emed oge sadar kana mamalana engke mun hal ieu teh ku manehna dibejakeun kanu jadi dunungan nu matak dariana keur Mang Emed pok ngomong kieu. Nyeng ulih kacep Sukma sun. Sing bercanda we ka Mang kitu. Hal ieu teh ku Mang wali sangemkeun ka juragan teh kitu. Teu kitu da Mang teh lah ngalaman ngora heula, ngalaman bobogohan heula kitu. Sami aduh Mang ge baheula sareng mina hotel kitu. Silih panyunan, silih manyunan gitu aduh. Alah sok emut we sun gitu. Ka ieu sun ka ieu. Babaturan Mang sun. Nah kunaon kitu mah. Sun babaturan Mang namina Emen, ai Mang mah Emed ban. Kitu harita teh. Terus harita teh sun nu kahuluan kitu. Bareng datang teh sun nyarios sun. Nyariosna teh kirang jelas itu nu marentahkeun teh. Dok ieu manyunan ku Emen, manyunan ku Emen. Da atuh babaturan Mang si Emen tuluy manyunan itu kitu. Ya wae Mang. Nah kumaha gitu. Mun maksudna mah kitu bajuran ku Emer, namun nyebutna manyunan ku Emen kitu. Manyunan ku Emen. Atuh langsung si Emen manyun. Da seuneu teu pareup-pareup atuh kitu. Si Mang sok aya wae nya teraskeun atuh naon tadi teh. Sok kaganggu lah naon pasalah bobogohan kitu jiga amang baheula keur ngora teh kumaha. Ih sun. Kieu nedah suhun. Eta mangge zaman keur ngolah mah kitu ngalawan bobogohan heula saperti nene. Mun kade teh kapayuna mugi ulah ngalakukeunnya sun kikituan langkung ti kitu gitu maksade kitu. Langkung ti itu bahaya kitu. Naon cenah nenek bilang itu berbahaya cenah kitu. Tak kitu we panuhun ti Mang Manen. Mugi katampi oge kacep Sukma saya teruskeun ka nenek. Suhunkeun saya mah suhunkeun ka Ibu Ramana enga-enga margi diengke-engke ge bilih aya kajantenan nu teu diharapkeun ku urang kitu. Rupina cep Sukma ge ngartos teu kedah dibejer beaseun ka ku Mang kitu. Lila Mang Emed neuteub seukeut ka Sukma harita teh para wargi. Enjing atuh pageto abdi bakal nepangan ka ditu Mang. Sing percantene abdi leres-leres ngaharepkeun gaduh bojo teh ka Neng Yanti. Ih, nuhun adu cep. Mangge ngiring bingah we nu aya. Mung sing tiasa nyariosna we ka Juragan Dula cep. Atur nuhun atuh abdi diwartosan. Nyame ge sing kitu lah. Tangdos ge. Oh kumaha beres lah kitu asal cep tiasa we. Ku abdi ge tos disangemkeun Mang yen Kang Sukma supados enga nyuhunkeun abdi ka pun bapa kitu margi bilih pun bapa nikahkeun abdi ayeuna-ayeuna kanu sanes. Sanaos salores nama apa ku abdi ge moal ditampi atuh. Mang dipilarang ku apa teh ka dieu bade naon? Ih sumuhun saurna teh pilarian neng su. Pamika panaak saberos mulih heula kitu diantos ku anjeunna. Kitu neng saurna mah kitu. Aya naon cenah Mang?
duka pada darat nama cenderang gitu batosna teh telah mulih we kitu maksudnya ai itu ieu nama ya kumaha tuang rama we jeung ke nyarioskeun kitu. Mang Emed nyumputkeun ka aya nu sabenerna sok padahal manehna pohara nyahona naon sababna pangna kudu neangan Neng Yanti. Tapi luyu jeung papatah tinu jadi renungan oge ngaragangan ka Sukma ngajadikeun Mang Emed rada wegah pikeun ngabejakeun sabab musababna pang manehna dititah nyusulan Neng Yanti teh. Ngaso heula ngaso. Kepada pirang mulih heula kitu ka dieu maksudnya kitu. Geuning mang uning ngayan abdi aya di dieu. Ih, terus terang we ka wicaman ini margi saya teh acana ka dieu teh mang teh milarian heula ka Sirah Cikadung sini. Ka Sirah Cikadung teh pilih ngojai di dinya teh teu aya lajeng ka kebon nu di pasir sabelah teh teu aya deui. Lajeng teruskeun ka Nyi Eti di Nyoreang itu aya nya terusna mah ka kebon ieu. Ceung teh mamana bian ngalongo kebon kitu. Ari teu nyawe di dieu. Mung janten duaan gitu. Aduh. Punten sekali deui Neng teh. Mang teh Neng tengah haja ngalikeun mang ngalikeun Neng teh itu mang teh kitu. Ah, tos nyabit-nyabit perkawis eta mah. Ret Yanti ka Sukma. Kang diwangsu heula nya. Mangga enjing panginten engkang ka ditu. Pami teu aya engkang. Panginten Abah nu bakal ngalereskeun rencana urang ya. Ya, ku abdi diantos na Kang nya. Mun kade Kang lah jalir janjinya. Moal atuh bageur sing percanten. Engkang ge da bade wangsul ongko. Mun atuh jep mangaju lah, mang seng den bade wangsul. Keun lah. Itu ininya mah mang siap membantu lah kapan saja di mana saja pokoknya mang siap tempur lah. Untuk membela nen dengan mang begitu. Adio percanten lah ka mang. Sukma jeung Yanti papisah. Yanti kalayan diiringkeun ku Mang Emed leumpang ka kaler mapaikeun jalan satapak. Muru kalemur babakan peuneuy. Sedengkeun Sukma kebat kakulonkeun sejabali kalemurna. Kalemur ci ulur leumpang bari duanana ge. Bangun anu teunangan lantaran itu ieu sasat leumpang bari pinuh ku lamunan. Pinuh ku karempan jeung kahariwang. Sukma hariwang jeung rempan sieun Mang Emed ngabejakeun kajadian dieu di kebon pasir meong. Di saung rangon kasawang ku Sukma. Yanti baka diusir nyanya, buah baka disiksa ku kolotna. Mun Mang Emed ngabejakeun eta kajadian. Puguh ge teu nyangka Yanti bakal masrahkeun hirupna harita teh para mitra ka Sukma. Teu sangka para mitra Yanti jadi panutan hate. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ari Neng Yanti sajeroning Yani. Neng Yani sajeroning leumpang teh Neng Yanti sajeroning leumpang pamuluna alum nguyung bangun anu hatena keur teu puguh rasa.
Pantas kitu nama lantaran ngerasa heran pedah dirina. Nu tara-tarati biasana. Bet diteteangan kumang Emed sagala. Kalayan menang panitah tinu jadi bapa. Hal ieu tangtu aya sabab musababna. Matak sanggeus jauh pisah ti Sukma ning Yanti pok nyarita ka Mang Emed. Mang, wartoskeun ka abdi naon perjogina apa sareng ibu ka abdi pangna Mang milarian abdi. Aduh. Kumaha tuh nyaning bingung kamu wartoskeunana Mang teh nyen. Mang Emed ngerasa bingung pikeun ngabejakeun lantaran dununganna sasahat ka manehna supaya hal pamaksudan ieu dirusiakeun heula. Aya tamu di bumi? Tamu? Sumuhun aya tamu atuh napi teu aya di bumi? Aduh. Muhun kajang leres. Naon? Ragneng Yanti lempang na eureun heula terus malika tukang sarta pokna teh ka Mang Emed. Naon leres teh Mang? Cuman eja leres aya tamu sih. Kapaksa Mang Emed ngabejakeun sabab rumasa bieu kalepasan omong make nyebutkeun muhun ketang leres aya tamu. Waktosna seep para wargi sadaya. Duwi ka dieu carios nyambung nuju dueuna nyaeta ieu naon para mitra sadaya duriat kabawa ajal. Janten duriat kabawa ajal. Seri carios seri marakayangan dina carios duriat kabawa ajal. Cariosna marakayangan para mitra dina judulna duriat kabawa ajal. Dina judulna geus kieu ya para mitra. Pasti we edun. Atuh para mitra sanes kirang sono sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana mangga.